rolling heulanya kemargi berdesakan para artis anu baris tampil dina siang ieu insyaallah aya terhetang karena 240 artis anu baris nyarengan. Yuk kurang langsung wae supados nyangkolong teh kana waktu anu dianti-anti kurang sadaya utamina keluarga besar Sebul Hajat Bapak Dudi kali Ibu Erni ngantos pisan penampilanana aya saha urang kapayunkeun kanggo Cep Arum Abil Jatnika. Wargi-wargi sadaya para tamu lemah kahaturkan wilujeng bahagia, wilujeng lega, wilujeng sumping, wilujeng laksanakan doa restu kauka keluarga besar Sebul Hajat. Sekali dia orang panggil orang sambut kurang sadaya tepuk tangan yang meriah. Cep Anom Abil Jatnika. Nyunkan neperan tepuk tangan kawan kasadana wargi. Yo. Langgeor nugel ngake boy deblok cendol pamene rancunit imutna kumatakno ate nonjol rasana asa kumepet-mepet nu nempo pasti olong ate coplok rasana asa dipacok nu gelis nu teflon ya akang kapepeongan katari sirahi kapentang asmara kacangret butali cinta saliran gelis rumasa akan payung serang Bapak Hajat Ibu Hajat setuju peminai ke panggung setuju? Iya mangga Bapak Hajat Ibu Hajat aya nu sebentar lagi mangga. Mangga Bapak Hajat Ibu Hajat. Langgeon nu gelis ngage boy deblok cendol pamente rancunit imutna kumatak ngahit nu nempo pasti kacang Ibu Hajat kepro ate nonjol geningan asa kabedot asik nu gelis nu demon ya akang kapepeongan katari birahi kapetang asmara kacangret utali cinta saliran gelis rumasa akang kabandang ku salira akang lira nu kaedanan aduhai luar biasa isukan mencakan arek di dodo sugan ayah jodoh kakuring nu jomblo hate teu bisa dipapalerkeun rumasa kagoda ku si manehna anjaka kebuku sahana mina na anjeun teh saha umina di jogetna sing bos ya ongkrona di Banjaran cete jadi sorean disusul ke sorean aya di Pangalengan di Banjaran emperan di sorean epa di Pangalengan eti asli nama uti anu keur jomblo akang lieu
banjaran meureun lain jodoh. Lanjut sa Bapak hajatna ya gitu. Sa Bapak hajat ah. urang ngariung di dieu. Kuring Asik. amprok sari jiwa noja bodina aduhai luar biasa. Alamak isukan Asik. mencakan arek didodoh sugan aya jodoh kakuring nu jomblo. Terus hate henteu bisa dipapalerkeun rumasa kagoda ku si manehna Oh mati. jaka henteu pugu sahana mina na anjeun teh saha bumi siap sing boleh oh kona di pangalengan asli nama uti oh kona di banjaran teh jadi sorean disusul ke sorean aya di pangalengan di banjaran merah di sorean asli nama uti gelis ulah osok ngabobodo kakak anu keur jomblo akang lieur mikiranana meureun lain jodohna. Lanjut Acandra sa kudu bari nyanyi. Oke siap. Itu ya kuring amprok sareng jiwa noja bodina aduhai luar biasa isukan mecakan arek didodoh hate Ibu hajat teu bisa alumni. dipapalerkeun rumasa kagoda ku si manehna hanjaka henteu pugu kona di banjaran teh jadi soreang susul ka soreang aya di pangalengan di banjaran merah di soreang epa di pangalengan heti asli nama uti oh kona di banjaran teh jadi soreang disusul ka soreang aya di pangalengan di banjaran merah di soreang epa di pangalengan heti asli nama uti gelis ulah osok ngabobodo kakak anu keur jomblo. Iya so udah di luar hoyong lagu iya mangga ibu hajat. Halo ibu meni gadis unggul paling dia gadis unggul ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh dina raga nyepitannya banyak, terus. Urang doakeun aya anu disepitan sing janten putra anu soleh, amin. Amin. Anu bager, anu pinter tumut ka ibu rama bangsana oge agabana, amin ya robbal alamin. Sa, ibu nu dipayun mobil apa menurut lagu? Alah eta si Imam masih kena bobogohan. Ma bade ka dieu mah. Da resep kene. Demi kabogoh cenah. Keun we meureun emak oge masih kena bobogohan. Rasa bobogohan gitu meureun nyebah. Sok. Terus emak-emak meureun ari nyalese we ngeureuyeun den ari ieu mah nya nyemputan ti budak we. Tambih sebel we. Paling dia yang lagu naon, Bu? Taros. Hah? Kembang Melati. Iya, yang. Tararang eta kana judul lagunya. Waduh, hoyong selfie heula. Bere heula ieu mah keamanan ya. Jadi Sa. Mangga ka para rayu. So. Aduh, dijaga dari gadis. Siap. Jodoke.
Sanajan luhur puncak gunung legana biru sagara panas menterangna panon poe demi kabogoh marela. Sanajan hujan dordar gelap angin puyuh keur dilimbungan moal keungjeng moal mundur moal miris ku panas tiris sia kanggo kabogoh ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan demi kabogoh najan dordar gelap ngapelaan hujanan kanggo kabogoh najan kabulusan sadu mundur rek didagoan nu penting bisa apel kakak Bogor lanjutlah. Iya so pada keluarga besar di aturanna asik. Aduh siap banget panas menterangna panon poe demi kabogoh rela. Sanajan hujan dordar gelap angin puyuh keur rimbungan alah moal keungjeng demi hajatan tak acan naik bapak hajatannya. Sanajan luhur puncak gunung legana biru sagara panas menterangna panon poe demi kabogoh marela. Ya sanajan hujan dordar gelap sawer heula keur lilimbungan moal keungjeng moal mundur moal miris ku panas tiris siap teh demi kabogoh ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan demi kabogoh najan dordar gelap ngapelaan hujanan kanggo kabogoh najan kabulusan sadu mundur rek didagoan lu penting mah bisa apel kakak Bogor sakali deh siap ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan demi kabogoh najan dordar gelap ngapelaan hujanan kanggo kabogoh najan kabulusan sadu mundur rek didagoan nu penting mah bisa apel kakak Bogor. Gitu bu keprogola tuh ta anggur hidung aduh Letes sawios tenang mending dikitu-kitu lah sok viral gitu itu tuh anggur hidung sekedap untuk kembang melatinya sekedapnya so anggur hidung teh golong tinggal waktu seorang ngajekeun laguna anggur hidung sate acan bapak hajat naik ka luhur panggung sa halo bu tuh kumaha itu di pengkeran atau mending ibu kadar dia kita siap lah ya oke keluarga besarna mobil pada ngersakeun naik kalau panggung mah ada aturanna uak-uakna ibi-ibina ayo ambang-ambangna mangga saha nu kabelah dia teh abi di dagoan harita
nu di dagoan hari kanan kagabar diri anjeun jongjon nieman anggur hideung panglupatan harita Asik. cakap teh aduh Karitu unggulnya joget teh. Wah terus abi mah teu ningal tadi teu ningal masih keunana. Terang-terang setor weh ka dieu. kumaha tuh bahayana bah Kumaha atuh tos ya kieu? ibu-ibu di dia yang lagu naon teh dago pakar Ngan terus sedang nanti hoyong nyuhunkeun lagu ngan hapunten cenah teh acan top up cenah pajarkeun teh. top apa ya lah buat tuh gip ke dia kembang melati dago pakar oke anu dipayun mobil apa menurut lagu Bapak Hajat Kembang Dia. Malati di jogedan ku Bapak Hajat pas pisan seneng kahoyong para penonton. Cenah ka penonton. gitu teteh Nya kieu-kieuan we. Kieuan. sugan teh nyawer ya Kieuan. mangga anu nyungkeun Hajat. kembang melati diatureunana sok ka dia Sok punten di pasihan jalan Bapak Hajat di Batos. Bapak Hajat kanan ayo rujukan mangga diatureunana na impian anjeun datang mawa harapan kembang lamunan nu geus lami dianti-anti jadi harapan urang mung salira di lurat lah teu aya deui Kopro kala Bapak Hajat. kembang Gitu, hati kahoyong. Terus sengit melati kembang kaheman datang nembongan urang bakal nyorang kabagjaan siap salira kembang mati Asik. Moal aya deui cinta sajati Asik. Wow. kembang katresna salamina lanjut Bapak Hajat Goyang Bapak Hajat. Bapak mana Bapak Hajat Bapak Kelandai Punten lah. iya Kendaraan. Ibu Kan Hajat sah impian anjeun datang mawa harapan kembang labunan teu sawiya nu geus lami dianti-anti jadi harapan urang ngahiji sengit kalati kembang kaheman Punten lah mobil lah. datang nembongan urang bakal nyorang kabagjaan nu makar di taman hati anu moal aya deui cinta sajati
hati alam cinta simbutna kembang kadesna salamina aya bosa Bos Idam bila apa menurut lagu Bos Idam mangga diaturanan naik kaluhur pang kapalangnya Bu Haji saha Jayanti nah. Saha nyunkeun cuanki oh cuanki sugan teh Jayanti kok Jayanti cuanki cenah nu mana lagu cuanki teh bah itu hoyong cenah majar kita hoyong cuanki oh nawisan atau menta nawisan sa Bos Idan karusan saya di Paul Panggung Bu Haji Bandar Sapi bah lain cuanki kuat tebih nya tina benar sapi kana cuanki nya sakitu mah deet we lah punten nya ieu nu di panggung cepilna second Bos Idan ya pamunutna ti Bos Idan saurna hoyong lagu Tumarima cenah Bu Haji Sapi diaturanan ah di mananya Bu Haji Sapinya sa Bos Idam diaturanan Bos Idam kerededeh-dedehna kerenyaah-nyaahna lir ibarat kabeh tarku gelap anjeun sulaya cinta anjeun midua kasih lir ibarat temenangkannya hati kuring cinta na kuring hari di kieu mah geringan tung ngalang ayo pangan Ibu Haji Bos Sapi kapayun tumarima mana takdir tiap midi berkuring jeung anjeun lain jodohna kamanehna duh puteng teuingeun Bos Idam anu mana Bos Idam katur Ibu Bos Sapi Bos Sapi mana Bu Haji Bos Sapi Bu Haji Wios sahur resep abil terkena ku artos wae bade ku sapi na gitu sapi kerededeh-dedehna kerenyaah-nyaahna lir ibarat kabeh tarku gelap anjeun sulaya cinta anjeun midua kasih lir ibarat temeuna kuring pabos hari di kieu mah geringan tung ngalang layung aturan Pak Bos Idan tumarima karena takdir tiang didi meureun kuring jeung anjeun lain jodohna Bos Idam deui dirasa mah hayang dendam dirasa mah hayang ngabales kanyeri hati kuring kamanehna ku teu mah marima karena
aya bos sapi aturan. Lire ibarat kabeh tarku kelar